teh tanda cinta teh nya tanda cinta jarawat ini beureum kieu ieu teh pencet gitu tapi lamun dipencet kena bakal beuri lamun teu ngaragokan antep wae gitu tapi keke asa jadi nyari ya teh keun urang ingkeun ka asakna jika cinta kuring anu mimiti ngajambah tina kulumutna tuluy kaluar tina kulumutna mudag cahaya anu sumorot ti soca anjeunna. Hakang nya bener asa jadi panyari begening banget kuring teh anu cek batur mah ngalaka indung tapi saur bapa mah halus ujung hirup kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening mama ari gadong mah turut ka nini kuring tuluy naon deui nya anu jiga si mama teh rambut ujung piwil jiga kembar cenah kuring jeung mama teh tuluy naon nya ari jeung bapa mah tah palebah awak ngalak pisan ka si bapa leumpalna teh pada ngagareup lae kuring jeung si bapa teh saur Mang Omen oge kuring teh fotokopian ti si bapa nah si bapa teh di mana ya fotokopian ti aki kuring cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang sareng anjeunna anjeunna teh kabujangantunkeun di mugia iman Islamna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala amin amboeng saeta anu kaluar tina kalangkang banget kuring walah beuki ngalobaan geuning ieu teh kaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya bapa aya indung aya nini aya aki aya uyut aya bau aya karuhun nya aya oge walungan cinta anu ngembat panjang pisan ngaliwatan abad-abad ibu Rama ngalewatan Rama Adam jeung ibu Hawa tuluy dituluykeun ku nini aki ka indung bapa terus ngawala dina diri kuring nya cinta aranjeunna teh dina diri kuring teh nyamuhun insyaallah kanyaan kadeudeut aranjeunna baris dipiara ku kuring walungan cinta aranjeunna teh moal dikotoran moal digeugeuleuk ku kuring mugi Gusti ngapingajarin ka diri abdi ayeuna mah hate kuring teh keur mujengna bunga cinta mekar di dada jika cinta mekar di dada bareng jeung jarawat ieu anu melentek
kuring gen sila ngamalir tuluy tumurun terus ka anak incu tuluy teh bulut bau tuluy nepikeun ka kuring nepikeun ka katurunan anu panjauhna pacen kuring bajoa sakuat tenaga kuring sangkan eta kasucian sangkan kasucian wahangan cinta teh ngamangalir nepi ka samudra rahmat pangeran insya Allah. Alah ieu jerawat beuki asak ieu hati beuki nyanyaut teh